alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antak saqulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah. Urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya. Tapi saayat ketika nyulus ke jero garong bisa tobat ka Gusti Allah. Masya Allah. Didinya asal dek liwat jelema ke aman teu tina garong ke aman teu tina garong. Garongna berangkat. Asal dek liwat deui isukna di deuleu deui aman teu berangkat. Ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman. Jelema rame kuarima aman eueuh garong, aman eueuh garong. Garong-garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana? Kepala garong urang leungit. Diteangan ku anak buahna ieu. Waduh, sehu urang leungit. Teangan ku jana terus aman. Ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren keur ngaji diintip ku anak buahna weh kepala kurang ngaji nya garong ngaji cek dia teh garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepala. Bos, kumaha ieu lalakon harta geus dihadapkeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak dina bararagi bae Gusti Allah. Ai bos aing mah geus teu kudu dibagian. Ai kumaha tuh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat. Wih kok berubah heran aing anak buah heran anak buah masyaallah. Diteliti terus ku anak buahna. Begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting. Begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dek iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah.